Di dia nepakeun wasta abdi Muhammad Irfan sareng rancangan abdi. Abdi di dia bade ngalaksanakeun tugas bahasa Sunda wawancara ngeunaan peraturan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten biasa aja hunkeun waktuna Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satacana kumaha Ibu Damal? Alhamdulillah. Mangga atunya mulai wawancarana. Kumaha paripola siswa nu teu disiplin? Paripola siswa SMA Negeri Cimalaka atiten dina danget aya mah alhamdulillah parantos aya perubahan dina disiplinna dina cara nganggo raksukanana teras dina cara etikana upami ibu menakan anu teu disiplin anu kahiji langsung ditegur ditiwaran ngalareskeun raksukanana saluyu sareng aturan nu aya di sakola saluyu sareng tata tertib anu aya di SMA Negeri Cimalaka. Upami dina etika nya margi di SMA Cimalaka kedah dibiasakeun 5S nya dina bahasa Indonesia naon 5S teh? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi kedah di larapkeun dina kehidupan sadinten. Upami ibu aya nu kirang sopan biasana sok dicariyosan langsung. Kebiasaan naon anu mangawuhan paripola disiplin? Sanesna rasa disiplin awalna di ngawitan dina diri nyarira ya. Kebiasaan-kebiasaan sadinten di bumi ngawitan disiplin waktu ibu sok ngemutan wae kedah disiplin waktu dina urang upami angkat ke sakola gitu tabu 7 kedah tos di sakola besok sanaos langkungna mung 1 menit atau napi 2 menit tetap kedah saluyu sareng aturan teras oge disiplin dina beribadah salat teras dina ngerjakeun tugas sareng dina raksukan di anggona oge kedah nyerminkeun atau napi nyirikeun siswa SMA Negeri Cimalaka anu tuh karena aturan anu aya dina tata tertib SMA Negeri Cimalaka. Kumaha cara nungutan siswa nu boga masalah dina pendidikan sekolah? Cuma cara nungkulan tapi bukan nungkulan cara atau napi cara matotos teh mecakeun masalah. Nah, cara resna nu kahiji aya sababaraha tahapan kanggo di SMA Negeri Cimalaka. Tingawitan upami aya siswa nu bermasalah teh dipanggil direngsekeun heula sareng wali kelas. Upami teu tiasa di wali kelas teu aya perobihan, lajeng ka BK, upami di BK teu aya perobihan, nembe ka kesiswaan. Kesiswaan ieu dingawitan langsung gitunya dicariosan aya oge sabaraha kesepakatan anu didamel aya oge surat peringatan dipanggil sareng orang tuana upami teu aya perobihan wae mah lajeng diuikeun ka kepala sekolah gitu. Terus dugi kasusna kepala sekolah biasana diuikeun ka sepuhna. Mudah-mudahan upami dicariosan sakali tiasa punya pendisiplinan oge di kesiswaan aya catatan pelanggaran gitu. Janten upami sababaraha kali ngalanggar aya konsekuensi nu kedah dilampahi oge ku siswa. Kumaha peran guru dina ngabentuk karakter siswa nu teu disiplin? Peran guru di dieu nya guru cenanya aya kiratana di gugu sareng di tiru nya janten paripola guru kedah nyerminkeun hal nu perlu ditiru ku para peserta didik atau napi siswa dina hal alit gitunya lah dia biasakan disiplin gitunya teguran atau napi cariosan guru sakedah nama biasa ngaronjatkeun tingkat
disiplin peserta didik gitu. Jadi pami rada hidup kirang raos atau napi heuras gitu di nu ngawagel hidup pami kirang disiplin salah sama pami ngemut gitu. Wah nya urang teh lepat, pami lepat urang kedah diperbaiki, pami kedah diperbaiki berarti urang tiasa langkung sae deui gitu di paring olah. Nah jadi penting pisan gitu dina sagala hal oge gitu nya. Siswa oge pami ka guru mah kedahna nurut gitu nya. Ini kan kanggo kasayan peserta didik oge. Dan cekap gue wawancarana cekap di abdi sareng Irfan nuhun kana waktusna sareng jawabanana ayeuna abdi sareng Irfan panggung terang kana pentingna urang dina tata terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.